Omatnya jang di dieu teh terus we mampajalan satapak ke di palebah pengkolan kudu hati-hati didinya aya batu pentaseun walungan tah didinya teh paragi munjung keur jalma-jalma nu hayang tereh beunghar kade ulah wani-wani tunyu tanya ka sahabat oge. Tahun 78, kuring kapeto jadi ketua senat di kampus salah saya di paguron luhur di Bandung. Sakumaha nu geus direncanakeun ti anggalna yen bakal diayakeun bakti sosial di wewengkon Majingklak. Nyata hiji lembur nu pernahna disabudeureun nu sakambangan Rawalakbok Ciamis. Sakumaha ilaharna mun rek ngayakeun bakti sosial samemeh prak kudu ditinggali heula ka aya lemburna. Cek bahasa Indonesia teh mah survei lokasi. Numiang teh ukur tiluan, kuring, Anto, jeung Satrio. Anto bari ngagandong rangsel tumpak motor Honda CB. Ari kuring dibonceng ku Satrio kana motor BMW. Ini ti Bandung bada lohor nepi ka hiji lembur nu teuing naon ngaranna wanci geus ngagayuh ka magrib. Kuring jeung babaturan ngaraso bari dalahar heula di hiji warung di sisi jalan. Pak, upami bade ka Majingklak ti palih dieu teras ka mana nya? Kuring nanya kan boga warung. Nupi encep ti palih mana teh ya? Bade aya pikarsaeun naon ka Majingklak susontonan kieu. Tukang warung kelakah malik nanya bari kerung. Di Bandung, Pak. Tos paket janji bade ngadeuheusan ka Pakuwu di Majingklak. Aya peryogi. Palon kuring bari tuluy ngargot gelas besicin teh haneut. Ti palih dieu mah aya dua jalan. Nu hiji ngalangkungan Gunung Kapur, tapi rada tebih. Ari jalan nu hiji deui mah caket, mipir-mipir walungan Citanduy. Atuh tos wengi kieu mah saena mending keneh karulem di dieu. Enjing diteraskeun deui. Cek tukang warung. Nah, kunaon gitu, Pak? Satrio nanya, sanes sieunaan bapak mah. Urang di oge terayan wantuneun wengi-wengi ulam perang kadinya. Komo ayeuna mah malam Jumaah. Ping hiji kliwon deui. Pilih rumah onam. Cek tukang warung hariwangeun. Kebeg. Nya geuning ayeuna malam Jumaah. Kuring silih pelong jeung Satrio tuluy ngareret ka Anto. Tapi dasar si Anto budak wanadi teh wanian. Halah, sieun kunaon atuh? Da urang ka dieu teh boga niat alus. Teh geus isa mah hayu urang arindit bisi kaputingan manten. Cek Anto bari cacamuilan ngadahar gorengan. Dikitukeun mah kuring eleh deet. Bada isa kuring tiluan amitan ka tukang warung. Najan reyem-reyem ngan ukur di caangan ku sorot lampu motor, kuring masih bisa nitenan kaayaan sakurilingna. Mimiti mah nya kaciri jalan di sorang teh di belah kencak walungan Citanduy teh di belah katuhu kebon eurih anu jarangkung. Katingali di kajauhan aya sababaraha imah nu rada paanggang. Tapi beuki lila geus teu katingali di belah katuhu aya imah da eueuh listrik nu hurung. Kaayaan jalan nu leutik
ngabalukarkeun motor teu bisa sajajar. Antukna motor kuring ti heula dituturkeun ku motor Anto. Kaayaan sepi jempling iwal ti sora motor jeung gaang nu reang. Di satengahing jalan kasebrot ku lampu motor ti lebah hareup katingali aya jelema keur leumpang ningali aya motor ti tukang eta jalma nyisi merean jalan. Reg motor kuring eureun dituturkeun ku motor Anto. Mang, bade angkat ka mana? Cek kuring nanya ka eta jelema. Jang, mang bade ka tungtung lembur. Nu mawi ieu teh kawengian wangsul ti dayeuh. Kumargi hoyong tereh dugi nya kapaksa bae nikreuh. Cek eta lalaki tengah tubuh. Geuning urang sajurusan, Mang. Hayu atuh ngiring bae kana motor abdi. Cek Anto nawaran. Eta lalaki nu ngawanohkeun maneh ngaranna Ahrom katangen meni atoheun pisan. Jang, tos bae dugi ka dieu. Tuh rorompok mang mah palih ditu. Cek Mang Ahrom nunjuk ka sababaraha imah nu pernahna dilebakeun jalan. Katingali aya celak-celak obor di hareupeun hiji imah. Ha, itu Mang. Manawi teh bari ngajapkeun abdi dugi ka ditu. Enjing nembe mulih deui sasarengan ka dieu. Cek Anto ngalengis, hayang dianteur. Moal Jang, karunya ka barudak emang pasti geus narungguan oleh-oleh. Omatnya Jang, di dieu teh terus we mapa jalan satapak. Ke di palebah pengkolan kudu ati-ati. Didinya aya batu peuntaseun walungan. Tah didinya teh paragi munjung keur jalma-jalma nu hayang tereh beunghar. Kade ulah wani-wani tunyu tanya ka saha bae oge. Mun manggih jeung naon wae tong dipalire. Cek Mang Ahrom mere pepeling bari tuluy amitan. Dius deui kuring tiluan indit nyawe di lebah pengkolan mani nyambuang seungit menyan jeung kekembangan lupunuk ngadak-ngadak nguringkak mani asa kanel. Kagok jauh bat bae lempeng teu luak lieu. Kasorot ku lampu motor katingali aya aki-aki make baju hideung. Sirahna make iket disolendang sarung. Aya nu mata hemeng kuduna mah geus sakitu kakolotanna teh aki-aki leumpangna bongkok. Tokroh-tokroh kunang iteu ieu mah alabatan budak ngora jag-jag belejag. Leumpang nage bari aceleng-acelengan jiga nu ngajlengan batu-batu tincakeun. Reg eta aki-aki eureun tuluy nulak cangkeng. Pamenteuna bakat tut haseum, halisna nu geus wisan duanana carengkat. Durilak, eta panon aki-aki ngadurilak. Durilak ka Satrio, tuluy ka kuring, panungtungan ka Anto. Itu kangeun eta aki-aki aya manoja leumpang, tapi nah siga nu ngageuleuyeung. Beuki lila beuki deukeut. Gusti karek harita kuring ningali aya wanoja anu sakitu geulisna. Eta wanoja make raksukan kabaya bodas siga panganten. Rambutna nu panjang ngarumbay katebak angin. Aya siger nu pating gurilap dina sirahna. Leungeunna nu carentik nyekel tungtung karembong. Lir putri nu turun ti kahyangan. Panon putri nu cureleug mencrong seukeut. Halisna ngariut pamenteuna siga nu bendu. Motor nu keur ditumpakan ku kuring rada gagaleongan. Sigana pipikiran Satrio teu bisa museur. Inget kana pepeling Mang Ahrom, kuring nepak tong Satrio bari ngaharewos nompo kana ceulina. Yo, istighfar euy. Lempeng tuluy ka hareup. Kuring tiluan keukeuh nyekel papatah ti Mang Ahrom, daek teu daek maju ngadeuketan si Aki jeung Nyi Putri. Dua rombongan adu hareupan sarua pada remung eleh. Kasebrot ku lampu motor panon si Aki beuki molotot. Pahamna kekerot, leungeunna ti paparaket. Siga nu hayang ngrekeb bae. Satrio ngagas motorna nya kitu deui Anto. Si Aki jeung Nyi Putri beuki lila beuki deukeut.
Beki deket. Kuring geus teu kuat awahin ku sieun, awak ngadeg-deg, bibir kekenyeman, maca segala rupaning susuratan. Panon dipereumkeun, lila hus. Karasa aya angin 2 kali ngahius. Sanggeus rada jauh, kuring tiluan eureun heula bari silih pelong. Tapi eueuh nu ngomong sakamek-mek acan, reuas kareudeuhnakeun. Gerung deui motor nu ditumpakan nuluykeun deui lalampahan. Aya kana setengah jamna dihareup katingali ting kariceup cahaya obor. Cek kira-kira kuring mah sigana eta lembur bajingklak. Alhamdulillah teu lila anjog kanu dituju. Geus loba jelema ngagimbung rawa obor. Ujug-ujug aya lalaki rada kolot nyampeurkeun ka kuring tiluan. Wilujeng sumping cep. Syukur tos salalamet mah. Apa kenging wartos di Pacamat. Yen bade aya tamu mahasiswa di Bandung. Kurang dieu manitos elek kesekeng. Dari depeun ari manawi teh bade sarumping sonten pada asar. Ari pek tos bade tengah wengi geuning. Si horeng paku ngabagiakeun teh. Kuring jeung babaturan ukur imut bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka pribumi. Paku langsung ngahaturanan ngarerep di imahna. Sajroning leumpang paku culang sileung siga nu sieun aya nu ngadengieun. Manehna tuluy nanya lalaunan. Sanes cep. Rupi tadi di jalan teu mendarna naon. Pan ayeuna teh malam Jumat Kaliwon. Tara aya pamayang ngunggah ka laut. Dan Nyi Putri ngawas laut kidul sok ngarulis jalan-jalan. Direncangan ku badega nu tos aki-aki. Kuring Satrio jeung Anto teu ngajawab kalah ka ngadon paplong-pelong. Saung Indung 30 September 2013. Pamirsa, pinamung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.